Pan gawe aja nama. Kamu mulai di kafe. Liburan Jumaan. Oh, lagi pangkul liburan. Hari penting teh panen nanti meren malam minggu. Latihan teh meren jadi atuh. Jadi apa? Daripada ngaraliung tepuguh pan urang teh meureun. Tuh meren kali nyantekan lainna puguhkeun meren latihan naon-naon nya. Nya kitu pan. Jadi preman ieu teh preman di mana ieu aduh. Jol. Kerjol di bangsa resa Boleh kuli. Oh, kuli. Kuliah. Oh, bener. Lain dia tengah denge aya belajar latihan. Latihan di mana? Latihan biasa we kesenian Sunda dalam lain ku urang di usaha deui di kacintana. Ning eta bener na seutik ngomong teh gini aya nama. Ngeunah latihan naon heula urang teh ngadep kanjir kana calung kadua erek kacapian kudu pugu gitu kudu ngajalur gitulah. Anu sabiasana we meureun ngagebugan awi ke peuting mah calung meureun kan ke malam minggu calung malam Kamis kecapi meureun. Benar gitu dah pugu meureun aya kitu mah. Lamun teh salah mah calung nu gedena teh ku indung urang dijieun songsong kamari teh. Nareka ulah kolot teh si lain gitu. Kulantaran aya nama pan awi eueuh nya tadi pake suruh teh aku saha tuh mama aya nama urang nu elan kawat we minggu penting aya nama engke. Meureun daripada ulang jentul urang teh ke peuting teh anu aya we urang manfaatkeun meureun aya calungna eueuh da kalakah dipake nu kitu atuh pas na eueuh song-song wae. Abong kolot teh meureun sagala dirarad. Abong geus teu dipake meureun ayeuna teh teh. Nya teh salah gitu. Aya nama nu aya lah. Urang apan aya kacapi urang teh urang ngajentrengan kacapi we nu elan kacapi aya Anu nama aya we dikeureuyeun kitu. entong dikeureuyeun da lain opieun. Lain opieun tong dikeureuyeun. Lain ku kaduhung ku hanyakal urang ningali zaman ayeuna mah da geuning euy. Budak sagara dek urang teh hampir hoream ningali calung teh. Komo ningali calung ngadenge we ieu mah hampir karamur da jieuna teh. Ampun deh dah. Pan ayeuna mah ku geus modern teh ya jadi nu bararukun jadi tinggalkeun nya da ku geus aya kacapi Jepang teh ya geuningan eta geuningan keyboard. Keyboard. Tah eta Zaman sagala rupa ge ayeuna mah simple aya dina keyboard. Dek bonang oge meureun nya. Dek bonang dek sorana ge jadi anu baheula mah geus dipararohokeun barudak ayeuna mah. Hampir dari pajangan zaman ayeuna. Hoream noel ge dia. Ari dewek mah da lain ngemangkeun bakat kahiji ku ngemangkeun bakat ku butuh, kaduana meureun butuh udud pan bari ngariung bari latihan teh udud kopi kan araya. Kaduana meureun memperkuat we tradisi Sunda teh. Bener kitu. Ari ceuk rasa mah nya kahayaan gitu tapi dah hese aya teh duit mah zaman ayeuna kudu kulit bae. Da barudak mah zaman ayeuna sok dadarekeun we duit gocap ewang 20.000 ewang we. Darekeun barudak ayeuna mah Keur naon? heuh jeung meula latihan supaya mika cinta tradisi Sunda. Atau jadi kudu sistem Peruangan, bayar peruangan nyasar tapi jadi eueuh gitu. anu jadi pikiran Senian ieu teh. mah teh zaman ayeuna duit pan apal sarang. Ya gitu mah lain karena resep cingna teh latihan. Duit Karena karena ieu tah. Hejo sama model kamari cek mangate geuning nama zaman ayeuna mah hese na duit teh kamari disaung geuning ngawangkung ku gara-gara saha coba sok deh Corona teh ya. si corona marupna Terus teh aya meureun dieu meureun nya poe kepentingnya. hari itu si Cepi meureun di kontak lain nah meureun Aoni terus saha Ampi meureun nya Mang Alo deui si Ujina sugan acara meureun cenah tarurun ka dieu gebragkeun gitu lah Kayak kumpulin kayaknya amargeun deui mah. Meureun mun jadi urang neukeun opieun meureun. Opieun naon? Pas sepan sampe teh ya. Atuh euy
Supan sampul mah ulah latihan ngabejaan hareuras Asyirain heuras naonna heula ada kudu puguh. lain heuras eta mah da atuh kudu puguh kudu aya Ewek layana mas si bieu eta mah. Cek mana yang siapkeun opieuna di imah urang meureun baralikeun ka itu ka gawe sasaha tinggal di imah na ge nu bogana ge teuing ka mana geuning ka mana itu. Ini masuk ke kontekan heula riung ke puguhkeun puguhkeun heula geus ngariung mah puguh geus ngariung mah tinggal jual urang ka pabrik tahu bae. Nah, make yang dijual nah mana dijual puguh. Heuh eta nu dijual teh parabot naon da aya geuningan mangun teu daripada diantep bulukan mah teu dipake mending jual puguh. Ah, cemara raco wae puguh genang ngajual mah teu meuli mah da seuseut. Dalaan batanaon ini. Ah, kakak bisnis naon ieu teh? Make jeung ngajual parabot pada latihan. Kapan teu boga duit ulah di mana kita jual lah parabot da latihan teh kudu aya ududna kudu aya kopina mata kita jual lah parabot sugan payu gitu mengkaningan hiji-hijina ieu teh kesugan gitu amari aya menawar Geus gandeng urang merek balik teh heula sok we puguhkeun nya eta mah. Urang teh heula ini tah boga duit 1000 nya kos. Heuh nya karatus sadana. Assalamualaikum. oh Waalaikumsalam. nya si eta mah kakak balik secara bener aing can ami sing ngawangkong kabalik. Salam, gini eta. Aya balan raya yang tadi kamarana ieu teh. Assalamualaikum. Biasa we ka sakieu ieu. Duaan wae. Duaan wae. Teh barudak gitu. Baru teh tadi ka dieu teh aya bejana heuh ceuk. Nu di imah gitu. Ya, tadi ki gawe ka abi teh. Tadi gawe abi ieu. Siapa rai ka sabab teh? Biasa we ka kabur heula. Oh. Aya datang kacetan sih ka sakit awut-awutan kitu sabab peureun kadang kitu. Jeruk sak atau biasa dia ngajar urang masuk asli pulungan deui mah dibulukeun deui salah para sehat bisa lakukeun gitu ada meni kumaha sehat urang gitu alhamdulillah syukur mana mah mana wae syukur bantu aja mah sabarang minggu kasih dikira repot ya bisa sama kita kali tuh gitu ke Libanon gitu Aliwat teh mulai nah, mana tuh cai-cai tuh? Cai-cai sadakan tuh ya. Iya, we bako ya aya bakona nih ya. Tradisi. Abona Abon gitu. Tradisi apa tradisi? Atuh iya ya bako. Kok iya opieun mah teu boga uji atuh kumaha. Geus na aya rencana cenah make cenah baru teh erek latihan cenah pan teh malam minggu. Malam mingguan biasa latihan yang anak orang di Awi gitu. Terus aya bejana cenah si Awi teh kata di jeun saung-saung Tuh kumaha tuh atunya kumaha. Teh ka teuing eta mah bari. Awas paralon ya. Mun teu urang mah nya Ku paralon gitu yang song-song kamu Awi. salah meureun hadina meureun aya wong kolot nya aya kolot gampang. Kada molongo. Kada molongo meureun. Beda molongo teh kaharepna kan anggar ada ibu kuatan. Mana aja pan molongo teh aya soraan. Ini gitu bu. Kita masakan hui sih kenal lagi. segala dibabad we. Kalau tidak. Oke maunya orang tarurun lagi ke minggu mah. Halo. Kan biasa kan orang kita sugan hiji aya waktuna kaduana sarehat. Amin. Gitu kan mah di mah. Insyaallah mereka bimbingan karena tanggal mana itu. Ada usaha tuh enak kesinian sudah lamun untuk kurang-kurang benpar kalau saya pasti pisan bukan kurang Sunda temu mulai karena seni Sunda gitu kan kurang teh sapiraku pisan sapa mohalan gitu gua ayo loba mah regisi orang-orang ayo nama BTS Ayo nama Blackpink. bisa jadi saya nama panangku eta di doktrinan teh kurang Sunda teh jadi betul rasa pun karena kesenian-kesenian pribadi kuno senang aja jadi kasih sekolah tema kalau kena lari gitu kan
jadi nanti seneng awon gitu kuno Tidak gengsi jadi gitu padahal orang teh bisa hirup orang baheula teh meunang teh bohongan gitu lah kok ada usaha deui aturannya urang teh hasilnya urang nanjeurna lembur teh ku aya budayana anu teu nama teh nanjeurna ngaran lembur teh ini budayana orang di sana itu bakal nanjeur teh ngaran lembur teh seungit seungit entah uji asakeun menang teh maksudna asakeun teh dikuluk aing asakeun teh nakona atau jadi kulit jadi dorok kata mana kuluk mah Rumah tua rapur. itu nyata pada senang ke senang reka latihan teh keun bae terus gawe ada Insyaallah. ini itu aya ibu sinan kadin